Assalamualaikum Sampurasun. Ketemu lagi dengan Kang Dadan, Kang Didin, sareng Kang Dede. Hilap aya bintang tamu enak Kang Heru. Wilujeng Santen, warga Purwakarta, Jawa Barat. Sareng warga Indonesia sadayana. Ayeuna nuju aya di Jatiluhur. Sekantenan nya kanggo warga Purwakarta teu kedah tebi-tebi, teu kedah jauh-jauh. Aya spot-spot anu indah, anu sae di Jatiluhur. Raoseun pisan kanggo menikmati terbenamnya panon poe. Begitu. Cukup. Berharap saat kau di Jepang, padahal mah engkau cuma kaperempenan. Daku mah batu, segini juga udah uyuhan, segini juga udah uyuhan. Daku mah batu, segini juga udah uyuhan, segini juga udah uyuhan. Oke, biola baiklah. Jadi kesimpulannya seperti anu tadi terus disaurkeun, kedah jauh-jauh, kedah tebi-tebi ka mancanagara, ka luar kota, cekap di Purwakarta. Nah, Purwakarta seueur pisan spot-spot anu sae liburan. Itunya Kang Herunya. Ya. Nu utama urang teh kudu deukeut jeung alam, Subhanallah. menikmati, mensyukuri nikmat Allah mesti bikin ka urang kakieunya. Inilah guys. Guys, ulah ditempo, ulah didengetin usaha nu ngomongna ya guys. Tapi apa yang dibicarakan, apa yang baik mah dicatat. Mau lah. Kita guys. Penting kesina guys. Oke guys, ya. Nikmati kehidupan guys. Wilujeng berbahagia pada para geyser Ya, para geyser. Geyser. Jadi pami papandak di mana wae guys. Tong hilang. Guys. Heru geyser. tetap berbahagia ya, tetap berbahagia Ya. ulah loba codeka loba ulah Mode nepi ka parasya we. loba ulah ngaluh hirup mah guys ya sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.